Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutul wudu'i ari pirang-pirang syaratna wudu. Asyaratun eta aya 10. Al islamu tegesna hiji Islam, wa tamyizu jeung kaduana hideng, wa naqau jeung katiluna bersih, anil haidi tina haid, wan nifasi jeung tina nipas, wa amma jeung kaopatna bersih tina perkara yamna'u anu nyegah itu perkara, usulal ma'i kana datangna cai, ilal basyarati kana kulit, wa alla yakuna jeung kalimana ulah aya, alal udwi kana luhureun anggota badan ma perkara, yugoyiru anu ngabarobahkeun itu perkara, alma'a kana cai, wal ilmu jeung kagenepna nyaho bipardiyatihi kana kaparduana wudu, wa alla ya'taqida jeung katujuhna ulah nekadkeun jalma pardon kana hiji pardu min furudihi tina pirang-pirang kaparduana wudu, sunnatan kana sunnah, wal ma'u jeung kadalapana caina atau huru anu suci, wa duhulul wakti jeung kasalapana manjing waktu, wal mualatu jeung kasapuluhna tuluy-tuluy, lida imil hadasi pikeun jalma anu langgeng hadas. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Nawaqidul wudu'i ari pirang-pirang anu ngabatalkeun wudu arba'atu asya'a eta 4 pirang-pirang perkara. Al awwalu ari anu kahiji al khariju eta aya anu kaluar min ahadis sabilaini tina salah sahiji palawangan dua, min kubulin nyatana tina kubul tegesna palawangan payun, au duburin atawa tina dubur tegesna palawangan pengker, rihun tegesna angin, au goiruhu atawa liana angin, illal mania angin cai mani. Asani ari anu kadua jawalul akli eta hilang akal binaumin ku sabab sare, au goirihi atawa liana sare, illa nauma angin sare, illa nauma qaidin angin sarena jalma anu diuk, mumakkinin anu netepkeun maq'adahu kana tempat diukna si jalma, minal ardi tina bumi. Asalisu ari anu katilu asalisu ari anu katilu iltiqo ubasyaratai rajulin eta paantel dua kulit lalaki, wa mroatin jeung awewe, kabiroini anu pada gede duanana, ajnabiyaini tur pada sejen duanana, min ghairi hailin barina teu aya hahalang. Arabiu ari anu kaopat masuk kubulil adami eta ngusap kubulna anak Adam tegesna manusa, au hal kati duburihi atawa bubunder duburna anak Adam tegesna manusa, bebat nyerohati ku tampah ku jerona tampah leungeun, au butunil asobi'i atawa ku pirang-pirang jerona pirang-pirang ramo. Wallahu a'lam bishawab, ilaihi marji wal ma'ab.